Hmm, ampun. Lila iya. Jadi pesiet teh muka dukun teh gini perdukunan teh. Muka kita klik jadi dukun gening. Lain pare wae. Pusing jadi nak. Tamu-tamu acan broning tamu. Lalu atuh ka aing menta asihan. Aing barat tuh. Embung asihan atau asinan atuh siet teh. Lalu teh. Aing mira eboh kieu. Ini kuat keangka aing jadi dukun salah tanggal. Ampun dah. Aing lupa kemana deui supaya sangat aing ge dukun teh nya. Ilok aing kudu ka ieu mah ieu manggil karuhun aing mah mbah handapkeun bujal ieu. Coba di bulan ya aing ieu. Bangun nama ieu aya tamu ieu. Coba ieu. Cika ieu. Bau nama bau hanyir ya perasaan mah. Kan bau hanyir ya. Assalamualaikum. Waalaikum hanyir doh. Suwe. Assalamualaikum. Sia jam. Oh, sebenarnya aing. Ngomong mah, bagus. Atuh dibalik setan. Atuh sia tuh. Waduh, aya naon ieu? Ieu batu ali apa naon ieu? Apaan dukun? Oh emang ieu dukun kudu make batu ali. Boronin batu ali aing tadi nama aing kongkorongan Batu Jaya berat teuing. Sugan teh geus dagang batu eta. Oh, nya hayu ku sia di laku mah ieu jualan ka ditu. Hidang. Aya naon ieu? Layanan orang teh kepala rusing. Oh, pusing. Geus pusing wae sia mah hirup teh pusing kunang. Ya pusing. Sampai jadi. Panggilan eueuh. Heeh. Urang teh biasa mah ieu urang teh jadi bintang tamunya. Kauman negara ieu urang teh. Oh, terus mah teh eueuh pisan. oh berarti Eueuh. sia yang dipanggil. Heeh, yang dipanggil. Jadi hayang bintang ka kamu gitu. Ya bintang ketemu emang mah aing teh nyirup untuk atuh di ketemuan. Eta anu siga batur teh ya. Bintang tamu, budeg. Lah sia budak-budak. Oh, ya bari ngomong bintang ketemu batur bintang tamu saya bakal ketemu. Yo. Kadukun budak-budak. Oh, saya dukun nawe eta pedagdog deui Oh, ah. coba sia mah dagdog. Ya heuh, beda kayak dukun kos gitu. Atuh aing mun dibuat kieu angker teh dang. Angkat naon, emang angker teh bir mana? Buset maksud aing teh lain angker bir bego. Yo, Menipat samki aing jadi dukun. ya urang teh. Ngomong mama sia aya naon? Hiji urang teh ya hayang orang panggilan. Ya kitu. Ngajak teh. Oh, beres. Anu kadua ya urang teh melak leunca. Nah, melak leunca. Heeh. Lah ilok sia melak leunca menipat cadukun teh dang. Apa leunca mah sebuah ieu. Heeh, Arek diborongkeun si leunca teh. leunca. Da urang teh nya buka budak beuteung lah gitu ya. Oh, Jang akhiran. ujung akhiran. Eta si leunca teh Mau hayang diborongkeun. Hayang ngelaku supaya gitu meunang basa ton mah si leunca. Oh, eta sia kirana kabona beraha hektar. 2 hektar. Oh, anu 10 hektaran gitu. Urang 10 hektar. Oh, 8 hektar. Kok mau 8 hektar mah? Oh, ari sia eta yang diborongkeun mahal gitu emang berapa hektar sia melak leunca? Aya meunang 1 meter mah. Sambar setan. Mata si dukun. Ya ilok tibang 1 meter nih kuat hayang berajuta-jutaan hidang melak leunca teh. Apa aing Borongkeunna. aing lamun kene-kene menasih teh mah aing jangan naon ka dukun. Oh nya. Ya heuh aing ka dukun sataya menang Aing. loba. Lupa hidang lupa poho aing teh. Hese yang dukun jago mah tuh dah. Ari sia doraka hidang. Yang dorakan teh aing minta itu supaya nu usaha eutik teh jadi loba. Oh kitu nya. Aduh. Aing arek ngemateulan nya. Masaha? Hah? Masaha? Oh ya kadang-kadang aing mah ngamat ieu teh hileud keket. Nya tuh ngamat karuhun bego. Kayak ayeuna kaluna ge. Emang kamu beuki make samsu? Wah, teu gaul. Teu zamana ngarokok beureum ngarokok non gentong sigarilas mah. Karuhun aing mah gaul teh hidang.
kalau gaul teh ya di mana-mana kalau pun mah upat rokana ge jinggo. Bah, jinggo mah kebun bahelaan. Heeh. Kita semua naon sama naon. Kayak Coba, ngomong Pak. segala enak ieu. Oh, Di naon. atas. Wah. Nah, nanti dulu masyarakat. Oh nya, kain mah murah sarana mah teu syarat lah, yang penting usia. Iyalah hayang naon tadi teh? Hayang loba. Hayang loba panggilan. Oke, siap. Jam teh. Hayang. Diekeun ku yang diprediksi sia jam ya nya, ya nya jamnya sia. Ku yang dihitung-hitung nyoy i jam. Nyoy. Nyoy berarti kembang ya. Baik, nyoy teh kembang. Oh nya kedeungeun teh idang da aing. Bang teh hujan itu. Moal ieu aing da. Moal di jero imah mah moal hujan. Oh naik gampang masalah hujan masih teh. Apa naik prediksi heulan ieu? Oh, kalau naik. Berarti lamun nyoy jam udahna sia nyoy kembang nyoynya nyoy ya naon si aing dikasih mana po beungeut sia udahna. Oh ya banget aing teh. Beungeut. Tah ieu na ku aing silah ulah dihitung-hitung kitulah aing mah karunya ku aing diberes ya ieu ye. Nah, ieu nya. Iya. Yang itu sih iya. Naon eta? Hah? Kan eta penting naon? Iya. Iya paranti lamun sia nabet tepokeun kena irung sia. Insyaallah sia tah. Ayu tah. Payun teh sia ditalipukan budak. Hidangnya mati galung teh hidang. Oh ya beli sagede beureup aing gedekeun beureup aing nya tah jeung kos kitu nya. Ari sia hayang nu gede ku aing beren ieu tah. Aing berat-berat teh kan gede aing mah ari gede hayang gelung aing mah. Hayang naon sih? Hayang duit tuh aing Oh ya kan kodong urang. ieu mah aing. Atuh ieu ge modal teh hidang. Ya. Kalah dibere gelung. Ari sia aing moal jajampean meureun. Ngomong mulu. Kararas kadabong. Kararas kadabong. Ya dukung kos kitu akalah da kayak mah dukung kos kitu. Ari sia atuh sia atuh jadi dukun ieu. Naon? Aing nikot teu ieu Aing kurang pisan. naon gitu ngomong naon, urang teh ngomong naon. Aing kerja jampe, Urang kerja jampe jedog. we sekarang jampe buru aing mah buru ieu hujan ieu. Tapi buburu aing kerja Aing jampe itu sama kalah. sengen ieu. Ngomong wae. Buru Icing urang nembalan sia teh. aing teh nembalan da teh balakeun. Coba itu. Dan coba itu nah buru lah. Lamun Buru dukun bisi biak tuh, sepi leun saburu leun bisi biak sipit. kedengeran. Huh. Dari latenya tuh jampean ulun di lateng. Astagfirullahaladzim. Jampe di lateng teh jampe. Hari sia atuh aing moal anggeus-anggeus ieu. Aya geura geus geura. Wah. Mau kain terang balik itu jadi dari lateng mau kain. Kain teh tadi lah. Kabur. Meja aya kain kabur. Cai kabur ya. Meja. Meja. Karun anu handapeun bujal. Wah, ya geus ya. Usia ieu bawanya jamnya. Set ieu budak. Aduh tadi menta sareat aing. Ayeuna kalah mantap ieu budak. Atuh ieu seger naon ku aing di jampean dipake. Daripada si Ija mah mendingan ku aing we take lah. Pusing aing. Kieu meureun nya. Duh murah deui. Pusing ya aing ya. Geus aing daripada kieu mah aing ngopi dengan dia. Apa-apa teuing aing boga pasien teh.